salat nage sia mah bakal jadi kana neraka lantaran salat nage hayang ka alam ku tatangga. Deuk berjamaah ge mani di bejaan. Weh tetangga lihat saya nih mau berjamaah. Weh masyaallah. Lamun kadenge Haji Pendi mah becek masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet. Aya pangalem. Tapi lamun nu ngalong ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat. Perasaan teh geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna nu kudu ngalemna Allah ieu lain masyarakat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda lamun teu mawa bil huda Kangjeng Nabi saat eta di tengah-tengah kerumunan musyrikin tengah-tengah kerumunan kafirin di tengah-tengah iman anu lemah atuh moal dituturkeun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi mawa bil huda bentukna Al-Qur'an. Baca kurang ayat di jerona segala rupa. Zaman narita teh aya nu belajar qiraat di Baghdad teh kat Ki Ma'ruf Qurqi seorang kutubul aulia. Begitu belajar datang ka ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Teu diterus-teruskeun. Sedangkeun memehna nyana geus ngaji di ahli qiraat. Balik deui. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Pajar dek diterus ya. Balik deui. Tilu kali merenya sakieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Datang ka anggeus balik deui. Disalahkeun henteu. Diteruskeun henteu. Kita balik deui. Mun kitu bahkan disalahkeun. Misalnya kurang ya. Yad'ul yatim. Takan ngeunaheun urang. Ya, ara'aita alladhi yukadzibu bid dal kuda dal cung letak cung ai tung mah tung bae ulah cung letak atuh teh bahasa Sunda teh kudu make hamas ya ieu mah atuh hamas makan kuduna ge atuh bahasa eta Quran ya tabat hamas ai Sunda mah ulah make jeung qiraat cung betok kok masyaallah karim salah nerapkeun sia mah kitu-kitu bae ambo atuh teu kudu bahasa Sunda mah nah ieu kan teh ara'aita alladzi yukasugan kurang zalna kurang henteu ara'aita alladzi yukadzibu bid-din geus bas henteu sugan disalahkeun bid-din henteu ara'aita alladzi yukadzibu bid-din henteu disalahkeun tapi diteruskeun henteu. Geus trek isuk ngaji eta deui. Bah. Pan jadi kieu atuh ya. Aing geus tamat di ditu mah geus beunang surat tamat teh naon ngaranna? Hah? Naon? Sia ku bodoh-bodoh teh masyaallah. Ya Allah. Da teu ngaraji qiraat bakos kitu teu nyaraho. Ya Allah ya Rabbi. Geus aya tanda tamat ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan. Urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisah sampai ka Kangjeng Nabi. Masyaallah eta nu mahal ge silsilah eta. Mah urang geus aya kan. Tuh. Pendi tidak bersilsilah. Aya kadinya bin genderuwo. Silsilahan ya.
baca Quran teu ngeunaheun kadang-kadang usil silah. Teu pernah aya nu menerkeun teu pernah nu nyalahkeun teh mah petet jadianan teh mah. Atuh petet bapan kajanina lamun amis lamun hasil mah semua lolobana hasil. Isuk ngaji deui. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله. Ya Allah ya nanya oge nya mama ma'ruf fil qurfi abdi di dieu ngaos araita di saminggu diteruskeun teu disalahkeun teu aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana ki ma'ruf fil qurfi galangkas beureun nyari emang aing teh nyaho bacaan sia bagus. Tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup ingan sakadar bisa maca doang mah. Makharijul huruf dibeberes ku sia. Hah? Senina dibagus-bagus ku sia. Ditonton ku jelema meunang amplop goblok. Tunggulnya. Lain eta ngaji mah. Sakadar kos kitu jang naon. Daripada sia magahan Al-Quran kos gitu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos gitu buguh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang kiroat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana berangkat sia isuget teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun Ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabohongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon nu aya di sia eta kakarek ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana bisa kan mama jadi kos gitu ulah ngomong tampilin sakuai karak diberean kunyana beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup dah kurang nu mama beakeun kabeh beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai ieu makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun duwe wali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh ilmu kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh ge aya pi muridna nu mana pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kitu nah hese tah ieu mah malik di baru bil mah nah sanggeus tadi geus kan badzalika yadul yatim badzalika alladzi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin kesia lamun teu kos kitu fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un salatna ge sia mah bakal jadi ka neraka lantaran salatna ge hayang ka alam ku tatangga deuk berjamaah ge mani di bejaan we tetangga lihat saya nih mau berjamaah. Wah, Masya Allah
lamun kadenge Haji Pendi mah becak masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet aya pangalem tapi lamun nu ngalong ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna nu kudu ngalemna Allah ieu lain masyarakat tah ieu nu geus kieu alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un sok belajar praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya jadi fakir teu hayangeun jadi miskin horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia dek dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Imam Rabil Qori Jasia mah maca Quran mah geus bisa Jasia mah maca kitab geus bisa Jasia mah geus hebat kadangena ge tapi praktek mah rahasia hah karak dirinya unggal boga breg unggal boga tek salat geus mulai kuari makan pikiran lantaran nanaon di jero hate kamari makan Allahu akbar karung can dikumbahan insyaallah karim Allahu akbar nu dodetna can diberesan jarumna di mana jeung karyan mana aya teu Allahu akbar beuh budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar ya Allah Allahu akbar mana aya deui ieu anu ngorder aduh barang nancan aya Allah dikira salat tolol dikira salat Allahu akbar insyaallah pamajikan marah bae kawin deui kitu Allahu akbar mangsa asana kawin deui tambah leleb ya mah Allah dikira salat mikiran itil bae goblok ayo dunia piceun di jero hate hiji Allah Allahu akbar tuh nanaon mantep ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb masyaallah ngeunaheun Allahu akbar ngeunaheun pikiran lah isuk kemudian paeh Allah tu ayat ulah ayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda mujizat Kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha mujizat Kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha ayo geura caritakeun mujizat bil huda terus turun-turunna ayat bil huda Masya Allah dek disampurnakeun agama ku Gusti Allah babarieun Allah mah walau karihal kafirun sarajan ditahanan ku kafir diulah-ulah Allah menghendaki jadi muncullah Kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim sok belajar urang heula kuari mah babacaanna nu rapi ulah saliru sod sin shin gimana emang ngadengin eta deui ihdinas siratal wah sin tama teu ngeunaheun kan kadengeuna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pasti atuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahirabbil alamin gairil maghdubi alaihim waladdallin beres guruan ngaji guruan lu bener ngajina tah ieu babacaan heula kara ka ditu da ku urang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ku urang wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat
Maksudnya haknya penuh kebenaran, penuh kepatutan, penuh kemanfaatan. Agama teh salat geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat, naon sababna asar 4 rakaat, ko magrib 3 rakaat. Teu kudu nyaritakeun kos kitu nu penting mah siapa salat. Ari dibahas kenapa ai salat henteu. Dibahas mah geus tuntas. Salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas. Asar 4 rakaat kenapa? Bahas. Maghrib 3 rakaat kenapa? Bahas. Isya 4 rakaat bahas. Subuh kenapa 2 rakaat dibahas. Selesai pembahasannya tentang hikmah. Ai salat henteu. Coba ayo. Salat. Aya hak di jerona jeung aya rahasiaan. Ketika perintah Allah, setiap perintah di jerona aya kamaslahatan. Setiap larangan di jerona aya kabahayaan. Titik bisa kitu bae. Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat. Aya kamanfaatan dunia jeung akhirat. Ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat. Asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat. Titiknya sakitu. Dinil haq. Masyaallah karim. Iyalah Kangjeng Nabi mawa dinil haq. Hanif. Buistu bil hanifiyatis sahmah. Kuring diutus mawa agama nu hanif. Enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang wari isyarah guys teu bisa isyarah siapkeun 1,5 meter emang aya paksaan di agama tidak ada la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus kitu Kangjeng Nabi mawa agama dinil haq geus diatur ubudiyah muamalah kitu munakahat jinayat dikitabkeun secara syariat hukum tuh jadilah riyad jadilah takrib jadilah fatul muin jadilah fatul wahab jadilah ikna jadilah bugiyah jadilah tufah jadilah majmu syarahna syarah raudhah dan lain sebagainya bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat. Ya Allah di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus teu dibejakeun thariqah ku Kangjeng Nabi tapi ku ulama ahli batin di ngaranan dek pake ngaran dek henteu tapi menuju batin untuk menuju hakikat. Ya Allah ya Rabbi kurang kumaha wa dinil haq nawa agama nu hak bener sok tinggal tuturkeun ku urang geura Kangjeng Nabi mawa dinil haq yakni agama Islam. Tuh ngiraheun dek di mana urang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi teu kazamanan ke para sahabat teu kazamanan para tabiin urang mah kuari zaman-zaman urang teangan kuari ulama-ulama anu lurus anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda himar pun anggap kuda gitu geus bae tapi nu bener dinil haq mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji iya kan jadi bahaya kuari masyaallah kali sekali kredit haram 2 harga nu berbeda haram teh 2 akad 2 harga nu berbeda haram ulah suka judi halal judi dalilah je duit bang bunga bang masa sih aya duit reuneuh haju anakan di mana dongeng ye embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito jadi anakan iya aluar tina dinul haq je pake aturan-aturan anu moal kebal hirup di alam dunia cek Allah halal cek Allah haram cek Allah perintah laksanakeun cek Allah larangan tinggalkeun moal kebal deui kaburu tsunami sia masyaallah urang keur mejeunang ridit keur mejeunna nyokot duit bank ku nafsu teh paeh wallahu alam di jero kuburna bakal piku mahal ih henteu sieun sia teh bakal disiksa urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon ai eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneu sabenerna aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh ai duit bank dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud teu kabayang eta ya Allah ya Rabbi aya diparentah
kawin ku sia henteu dilaksanakeun lahan zina bae urang hiji dua nyandung sia masalah diperintah ku anu diperintah jadi cemoohan ai zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene dua telu kurang kene opat kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur kabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna masyaallah unggal berjamaah aya bae diperhatikeun ku manehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah tanya ana hayang nanya ke ente konsisten amat sih terutama subuh ieu berjamaah hebat amat naon sih rahasiana oh boga pamajikanna 2 nyandung nu bener ih masalahna kumaha nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu digeing ku pamajikan Kak berjamaah Kak alhamdulillah lamun keur di itu sarua Kak berjamaah Kak ya Allah ngageing bae bahkan lamun keur aya saimah ngeunaheun nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun Kak subuh nu saurang geus nyadiakeun tah bajuna Kak geus mantak aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan tuh ceknya bener oge ye. Ieu mah konsep bagus pokos ye bae. Hadena aing ngobrol jeung sia. Yes, aing nek nyandung lah. Maksudnya supaya berjamaah aing mantep. Bener nyandungnya. Ya Allah ya Rabbi. Ngaleuwihan tinu tadi. Barang nyandungnya di masjid bae. Ya Allah. Sarang ka mamana di masjid bae. Ditanya deh ku babaturan siap ku rinjir nyelehkeun aing mangan syukur waktu sholat doang berjamaah siapa terus bae heeh sia naon nih gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu emang kunaon gitu atuh aing balik dicarekan kuno itu carekan we maning di masjid aing gara-gara nuturkeun konsep sia jadi aing geus balik wari lah aing geus di masjid bae geus pokona geus satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid bila perlu aing nyeun kamar di masjid teka beneran namanya ya Allah ya Rabb teka beneran aya deui jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu oh iya asal aya kareuweuh nyokot deui dompet asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu asal keur mujugna marah batur teh lulunya marah leuleuh dompet ku pabaturanna kan diperhatikeun ai sia eta foto saha nu di deuleu bae pamajikan geulis jasa meureun sok nyaho Aing kadeulina asal ena naon sia deuleu foto pamajikan emang geulis jasa tanon kudu hayang nyaho rahasia aing boga hiji-hijina di pamajikan teh mantap aing di deuleuan bae oh ya hebat sih mah ya hebatnya ontak itu sih teh dilikeun foto bae emang aya naon sih sia hanya rahasiana pamajikan aing teh eueuh tanding geulis lain galak asal aing deuleu bae batur galak deuleu foto pamajikan can sabaraha asal aya pamajikan batur ngajebi neuleuh pamajikan tambah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal neuleuh bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna neuleuh batur garalak teh leutik kabeh ge bih nanaonan teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana eta pamajikan eta nginaeun eta nyawa tambah dinil hak nyawa lain tambah kos gitu aya deui pamajikanana keur tenang misalkan aya di imah barangnya neuleuh maca buku ceuri cih cek salaki da kot cerik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi cerik gitu geus diantep isuk keur tenang
maca deui ceurik deui ci cek salakina ceurik teh bae ditanya ngadeukeutan neng maca naon sih teh ceurik maca buku hebat amat bisa jadi keceurik itu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang jam maca Quran maca buku datang ke ceurik itu pasti kakak mancan orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak nasi biru kahareup bakal kumaha goblok siapa wajikan baca Quran mah tilok cerik maca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pamajikan tolol tah kos kitu mah neraka tah pamajikan والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh tegar jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu sama di Kangjeng Nabi mah lantaran informasinya langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq ini mimiti tenang datang karada keras datang ka Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kulli Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al-mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keuleun pala musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan-peperangan Kangjeng Nabi bisa ku musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna Masya Allah geunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek tah bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek anu bisaan mah pan mana nu lento na nu nongol nenggak eta lauk ngaranna lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui tah aing geus kos kitu sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu nah beres ubek masih kene can beunang kene bae lauk can nenggak kene bae lauk tahu deui kena koredas lemes tak koredas beres sarua dalam rangka dakwah ge urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunan atuh urang carana nu kudu dibere anu kudu dinasehatan pan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan Assalamualaikum gusaena sia duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat sia nasehat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku aing kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat Waalaikumsalam tika datang ngaji pendi hebatnya nama ya, kunaon ya? Aing di kamari kula di kamari canda atuh salah saha. Je sanu nita. Nah, ieu mah teluh bakal ieu mah. Kayak lain gitu. Assalamualaikum. Abdi di kamari canda. Cicing. Cukup teh sabobokos ya. Saboboko. Ieu aya. Ieu kula tas becet embe. Tah dagingna semur, tah saboboko ros bawa ka ditu. Bener ya Kiai, bener. Hasilnya kebayar kadenya. Beres deh bae. Entah walillahi taala. Oh, jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi. Masyaallah. Mudah-mudahan.
Cak kiai ngara gaji tah naon teh sia. Saya ngomongnya na asli nata kos gitu. Nah, iya. Jelema boga ka bogo, haju nya teh hayang dikawinkeun ku cak aing mas ya ulah waka kawin. Moal bisa teh. Sebab geus aya jalinan cinta. Geus luar biasa. Bah ieu mah geus teu kuat kumaha. Cak aing mas ya ulah waka kajen ku edan teh budak kajen ku kumaha. Kulantaran unggal poe bebeja ka bapana kawin. Coba-coba ka dieu sih fotona aing mah hengel da. Ayo coba foto babena sia kaya. Ye tah fotona. Cek bapana. Mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae. Tolol da bapana nya. Aduh goblok da bapana. Orang bajingan bapana. Masya Allah. Batur mah mata keranjangnya mah 3 keranjang. Liyuzhirahu ala dini kulli. Gusti Allah tedek galuhurkeun agama melalui Kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui Kangjeng Nabi nyerehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantak nuka Israel nuka Syria nuka Syam ayalah catatan sejarahna Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Syria awalna kos kitu ka Syria tah eta teh tah bibit awal Nasrani di dinya mulai dikembangkeun ka dieu ke Eropa kerjasamanya na Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam. Wah, politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani. Ekonomina kitu keneh, budayana kitu keneh. Lain sakadar Amerika jeung Eropa jeung Australia, tapi kuari coba terus ke mancanagara, termasuk di Indonesia. Kuari Quran sekadar dibaca, didengungkeun, dimusabakohkeun, cukup dibere piala Mekah, Madinah, cukup dibere penghargaan. Hasil daripada musabakoh amalkeun ta Al-Qur'an di Indonesia dibom sia. Amalkeun ta Al-Qur'an di Indonesia tembak sia, minimal penjara sia. Kos gitulah. Demantak geus eta urang-urang we kuari sebab teu akur zahirna urang dukung pemerintah untuk kebangsaan, untuk keselamatan tanpa aya pemimpin bahaya. Pertahanan dalam negeri polisi, hukum-hukum bahaya. Pertahanan luar negeri TNI cilaka mun batur nyerang secara jang keselamatan bangsa jeung negara dukung selama benernya ngalaksanakeunana. Tetapi untuk jang mendekat kepada Allah urang teu bisa babarengan jeung kos kitu khusus be urang jeung Gusti Allah teu kudu dikomando ke pemerintah ketika aya fakir miskin teu kudu dikomando ke pemerintah ketika fuqara teu kudu dikomando ke pemerintah ketika urang dumadeheus ka Gusti Allah teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah asa dikomando urusan agama ku pemerintah silaka geus lain agama deui urusanana kabelit ku urusan proposal bae administrasi anu dijituna lain kokocoran murni getih masyarakat rasakeun ke di akhirat di dunia keneh geus karasa murnikeun eta Gusti Allah urusan kos kitu hiburan urusan ieu lain deui tapi teu saeutik boro-boro di Indonesia di Amerika nu diangkat jadi wali loba di Inggris diangkat jadi wali loba, di Jerman diangkat jadi wali loba, di tengah-tengah negara nu lain negara sambarangan, negara Yahudi, negara Nasrani, tapi wayah diangkat jadi wali mah jadi wali bae. Di Mekah deket ka Baitullah. Dasar dek diangkat disaruakeun jeung Abu Jahal mah Abu Jahal bae. Di Indonesia jauh ka dieu ka ditu. Atuh adem ayem bae. Adem ayem tenang. Indonesia pang tenang-tenang najeng pang mahmur-mahmur. Imah jeung sumur doang kuari. Masya Allah, beak kabeh kuncek. Tapi tenang. Sebab naon? Pengajian di mana bae aya. Musola jeung masjid dibuka 24 jam. Coba di Yordan, coba di Mesir, coba di Maroko, coba di negara-negara lain. Masa masjid sih aya waktu-waktuna sakumaha kantor.
di Maroko sakitu negara Islam tetep bae aya waktuna di luar waktu salat kunci di urang nu tas main gaple ke ka masjid ngedeng di Indonesia mah hebat jasa Masya Allah teu budak hebat amat cek urang THS di masjid horenganan bebeakan tas main gaple barang aya kiai kadinya make sendal kulit nyanana eueuh sendal kulit kiai eueuh deui eta di urang tapi tenang we kiai na geus ikhlas tenang ikhlas kiai na geus meureun nu tadi teh atau manu nyokot geus didoakeun lah mudah-mudahan sing salamet teh masalah di Indonesia mah teu kayak marah teu kayak marah piawai di Indonesia ya di urang ya kejadian kemarin lamun di luar negeri geus gontok-gontokan kuari perebut calon presiden lamun di luar negeri geus aya kudu ditembak tapi di urang mah adem ayem biasa bae geus tah ieu kehebatan Indonesia teh modal kos kitu negara mana modal kos Indonesia iya atuh sabodo nyana-nyana urang-urang ke wae milih mah tuh kumang ke bae sia masuk sareri bae maksudna kadinya deui sia memang perwatakan meureun nya tenang we gotok-gotokan engke mah teh negara urang buat tiis tuh masalah Masya Allah kari ngan lamun geus hudangna Indonesia boga sejarah boleh dikira dipantau ku Amerika dipantau ku Australia dipantau sebab lawan Indonesia boga sejarah Indonesia mah lain lalagaan ketika Belanda ngudag muslimin muslimat di tukangeunana aya jelema nu neleukeun ketika Belanda eueuh cokot urut telapak kakina doang teh dibaca bismillahirrahmanirrahim paeh Belanda di urutna doang urutna ye nu mantap ka awewe ge kitu we cokot sempakna ye kulub sia melmu dukun tah mah lawan bisa cokot geura buukna 3 bae ayo cokot buukna 3 kumaha acara sabisa-bisa cokot bukun mun bisa mah sebelah hiji tukang hiji cokot tek hijikeun set langsung teu teu ditu di pucuk awi kaluhur hese kawin Masya Allah ngagantung waris atuh eta kos kitu satungtung eta buuk di luhur kitu bae terus teu kawin-kawin datangkan ini Indonesia hebat kos gitu hebat ieu mah maksudna keur carita ilmu kos kituna tah Amerika ge nyawa ye jelema dipake ka embung bae ku awewe cokot deui sempakna atawa buukna talikeun di tang pucuk tang kawi ka bawa ka luhur angin kikieuan oh pendi asal ketebak angin oh pendi oh edan kabehan pendi edan itu edan harar edan pelet nah ieu mah lain kitu liyuzhirahu ala dini kulli Gusti Allah dek galuhurkeun dek ngalahirkeun agama Islam melalui Kangjeng Nabi dek diluhurkeun ya'lu wala yu'la alaih masyaallah ngelehkeun agama keseluruhan sadajan musyrikin teresepeun keheuleun walau kalihan musyrikun Allah manghendake luhur bae cuman kuari kadel Islam teh di jajaran kedua jajaran kahiji teh Kristen berikut Yahudi jajaran kedua adalah Islam nah ulah kaget sebab satungtung aya keneh nu zikir moal kiamat berarti terus makin surut bakal Shibron bisibrin bakal balik deui ka zaman jahiliyah ke judi bakal loba deui kuari geus ternyata anak zina berarti anak aya loba anak zina loba nu zina perjudian perzinahan permabokan perekonomian bakal balik deui ka zaman jahiliyah Islam bakal ninggalkeun agamana Shibron bisibrin sajengkal terlena ternyata horenganan geus jauh urang ninggalkeun Islam kuari lamun eueuh kiai-kiai nu ikhlas dakwah di majelis taklim di muludan di berbagai tempat wallahu alam nasib Indonesia ngan untung bae masih keneh aya keneh nu ikhlas minimal setengah ikhlas mah aya saparapat tapi nu ikhlas beneran eta nu nyieun gede da agama nah ieu gal yuzhirahu ala dini kulli
tadi zaman Kangjeng Nabi dilanjutku para sahabat dilanjutku para tabi dilanjutku ayeuna emang kehendak urang lain tetep bae wallazi arsala rasulahu utusan Allah aya dijadikan ulama warasatul anbiya tegernya pastinya nage mawa bil huda ku cara Allah hudana Al-Qur'anna dicekel ku manehanana kieu dibawana wa dinil haq ngembangkeun agama teu perdasieunna nama ku caranya anak limit supaya caina herang laukna beunang luhur agama kehendak Allah dek diluhurkeun melalui seseorang atuh bambarieun Allah mah yulihi ala dini kulli sahabae ngadengekeun sahabae nuturkeun sahabae merasakeun atuh emang kehendak Allah mun diaku bae ku kiaina bakal kahijab jauh asal tadi aku nyanggakeun sadaya-daya ilmu ti Gusti tanaga ti Gusti sora ti Gusti batur nu datang ke ti Gusti ieu mah horenganan tajalli Gusti kakara luhur ta agama sok gerage deuk sahabae ngadengekeun bakalna ngarasakeun siraman-siraman sebab ieu ilmu teh kapan cai batur teh ieu ngadengekeun teh ibarat mandi lamun caina herang atuh kan tiis bisa-bisa nunduk tanya kan hees bisa ya caina tiis cek cenah ieu mantap biasa ieu masana cai gunung karang cek ini tiis bangkon di luar mah geus biasa bungkus ban ieu kosro benang hutang ngomong deh teh tapi lamun nu kaluarna cai ilmu nu kaluar eta adalah merupakan caina kotor kan jelema ge embung ketika kiai ngadaruit pamarentah kotor kadengena sok saha nu daekeun ngadengekeun kiai ti pamarentah moal daekeun cenah kiai mah sok amat aing keur sok-sok supaya kasoan eta teh jadi ilmu sok eta teh jadi ilmu sok kedah dengekeun ku kiai nu di organisasi dengekeun ku sia pengajian kiai anu di partai Golkar partai PDI gaji lah ieu lain urusan partena teuk celi anjing datang ka daekeun ngadengekeun bae ai celi aing mah ulangan 2 dari anjing memang kurang gitu cai nu kaluarna kotor melekeun rukun wudu sarua pada rukun wudu tapi ieu mah kiaina kiai salapi anu teu kapake ku pamarentah mun kapake mah pagon kana ge atuh ki pudoli teu kapake bae nya bisa luyag-loyog ngaji ge mun kapake mah atuh nya mah inohong nah ieu lamun geus kos kitu hikam aji kunyana ihya aji kujana mal ngeudaheun kadengena sebab naon lain cai heran nu kadenge hikam tinggal hikam ihya tinggal ihya tapi lamun dimurnikeun oh ieu mah pamarentah hayang ieu bariba kagok leutik hayang mulus ka Allah sejuk kadengena ngeunaheun mandi kan urang masyaallah kayak nungguan deui irah deui mandi deui urang diradi mandi deh, kuku ceprakan mandi banyak. Ayo make samping. Panjang dah. Liyuzhirahu ala dini kulli. Yes, seperti etalah kehendak Allah di zaman Kangjeng kabelah dina dilanjut ku para aulia Allah teh suung-suung unggal negara terutama Baghdad, Maroko, Mekah, Madinah sadajan kukum hagep loba para wali-wali Allah boro-boro di Mekah jeung di Madinah ngan teu kaciri we sangkilang di Amerika, di Inggris, di Cina, di Jepang mun eueuh wali Allah beuh cilaka komo di Indonesia wali murid ambuala ya luar biasa wali-wali daya loba jasa wali Allah mah wallahu alam Naila tentang utusan Allah nungaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh orang ke Mekah jeung ke Madinah tapi orang iman Masya Allah nikmat anu luar biasa sakedeung deui bulan mulut bae pohara kurang neulean cau loba jasa bakal bae pohara eta lamun senepna urang muludan dibere cai aqua nya peuting pan Masya Allah karim atuh cai aqua man cai gentong teh ngaranna. Nah, eta lamun geus kos kitu eta mah panitia na maning rantai eta mah. Itu kopi, penting mah kopi. Make papais, make bolu. Atuh cak panitia kudu mah kami rugi we sesan eta goblok teh panitia teh tahu. Atuh balik muludan nyeri beuteung santri. Emang kunaon dibere aqua doang ya kan eta. Kelompok mana ya paling dirantai teh jelema tah.
atau teman-teman kiai cenah hayang berkat lain hayang berkat penyesuaian. Tuh, aja masih kebongkar bapak. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam.